kali sambung pagulingan sepiping gedong dhuwur kali sambung pagulingan sepiting trim pepetetan samia murag baling bing lan jeruk manis kacarios di kampung Tumanitis kulawarga Semar Badranaya anu dina waktos eta sami dina mangsa enjing-enjing parantos lugay nyatana tina pangkul manana ubiag nu kacai anu bading mahwadah nu nyesihan sareng sajabina yang Kang ewan eta akang geuning geus nyaring dek euy eta mah lulung eta ting susut nyaring teh eta heeh can si beungeut-beungeut acan aing eta bahbir nyaon bahbir dahdir era tukang meni kitu teh si belegug lain bahbir dahdir ini eta tuh kesehatan eta meni kumaha kitu apa nyaho aing teh can si beungeut jadi eta jeung eupan ka manakara enak teh lain eupan cileuk aduh eta muatan Kang aduh Kang kena gorengan kasreng teh na irung udah garing gitu ujit sakang lain gorengan kasreng korong terus eka tuh pagawean teh hari sia lain wan ngomong-ngomong soal eta euy naon teh Kang si lain liar ka sawah angkel kira-kira jam 8 Kang jam 8 ayo kita kan gudeg di sampurnya nya nek bukan patulna aya pacuma aya ngancan di pasyeuk lain eta euy soal naon sawah teh anu deukeut si lain teh pan garing nya garing kudu dicaiar oh jangan teh pokona mah heuh menya aya garing kudu diwadukan gitu dicaiar make eta Kang kudu ka hulu water menekeun cai atuh aing sawah yang saya nu menekeun cai mumul pagawean lain mumul ewon kapan dewek teh teu kaur ku pagawean soal ieu nguruskeun warung hidup apotek hidup di kampung teh soalna urang salaku warga negara Amarta wajiblah partisipasi ka negara lin galakeun pisan Kang eta teh heuh ngomong-ngomong ieu bau sungut can meni bau kieu Kang heuh da can mani aing teh peucing teh ngimpi aing teh eta ngimpi naon ngimpi aing teh peucing teh euy nya naon ngimpina Kang ade anang geus seuring ngimpi naon yo ngimpi balik deui ka pepotongan alamat bahaya teh mah Kang balik deui ka pepotongan mun dimaksa gitu ka aing eta nu baheula teh ya oh maksa ka aing gitu heuh da bubuhan jeung pamajikan gitu nya dewek teh biasa we kitu gaul jeung manehna dina impian teh na ari hudang keur ngeukepan guguling aing nya eta ulah kitu Kang ayo ke guguling penting Kang gitu we aya akang nya ditakeur eta bau baham aya barang dahar nya ngabeda kunjung apel kana donat kana naon mang anggur nya aya makan bau jengkol gitu ya oh aing di kampung aduh ampun teh nyan matak perlu euy meuli eta teh meuli naon teh teh nu disebut eta nu dipencet yang paragi ngosok kuntu teh eta oro-oro odol lain oro-odol juri dodol lain odorono enak Kang jeung sikat gigi sakalian sikat gigi geus meuli kemarin ge dek rek kacai heula bongkong budak aing can nyaring nya sia
pager. Neng baboti berat nengnya. Bager henteu ngompol anu nang teh nya. Sakedik. Sakedik. Keun asa sakedik ge bau. Sakedik botil ya na. Aduh. Cenah budak dewek leutik-leutik geus beuki jengkol geura kana hareup peutuy geura 3 bungkut ku sorangan dihakan jeung cangkangna. Budak aing aduh nurun ka dewek. Bapak dek Serang nu. Canak. Entok neng panas neng mah. Eta di dieu we jeung Mang Dawala jeung Mang Gareng jeung Aki Semar nya amang di ditu. Eta tuh manuk di sarada tuh neng sae nya. Manuk naon ieu teh? Sae rupi-rupi manuk teh calecet, teh manuk piit, bonol. Ari itu manuk naon anu ngao helm bodas? Anu mang itu teh eta teh manuk bonol. Oh, bonol. Bonol nya. Bonol sae. Sae. Ciuman Bapak teh cenah ibaknya. Atos bio. Mahnya atas bawah dah dir. Ti kotok urangnya kana sungut aing teh. Diciumkeun ka budak. Duh ampun deh. Bapak, mani ka Serang untung ngao acup berhenti ka kantor. Moal lain pande bade disalin heula ieu na. Da ka kantor ngao dasi. Ngao dasi. Bapak ngao kampret. Apa nek macul? Oh, bade wajan. Nek macul rek ngalabelut kangen nengnya, senang neng belut. Senang. Aduh. Seneng di kumaha belut teh di kumaha di senengna? Di kolak. Di kok. Ya, budak pelunggung mah. Aduh, pacar kita belut di kolak. Kamu teh. Pantes zaman ini. Ya, neng belut mah didodol. Iya, didodol. Duh, tuh manuk neng halal libernya, tertarik neangan emam manuk tehnya. Tah, manuk naon, Pak? Hah? Manuk naon tah? Eta teh manuk Kuk tegek. puruk kutut. Nah, manuk tegek sadana. Lain tegek teh nu gede eta tanah teh aning. Manuk tanu disada manuk bieu teh dihandapna teh ngagayot. Banyak. Nya. Atuh banyak ngagayotna banyak micet. Aduh, Saya ampun, manuk teh. itu kumaha sadana manuk cangkuleng. Nu itu disadana eok dah manuk gitu mah. Eta mah ucing. Ucing mah me, tapi itu disadana. Eta mah me. itunya. Doma mah disadana ge. Tah gitu, Neng. Eta nyaho. Bapak dek ini nengnya. Pada angkat. Dek macul teh ngalebelut kangen Neng, kapan itu Serang kedah di eta kang emam Nengnya. Nenek tinggalan hala artos. Iya. Ya, kayangan meni bong pisan budak teh kamari geus diberi 20.000. Beha. Jepang. 20.000 teh sajam we beha budak teh kendeu. Aduh ampun teh. Iya. Nah, iya kang cece kang jajanya. Kabimina. Iya. Nah, tanya sok pesakan kan di Allah ku Mang Dawala ulah dipasihkeun nya. Upami manggareng nyuhun kan tong dipasihan. Entong Mang Gareng. Bapak teh bade ka Serang. Bade ka Serang teh nya. Nah, tuh bapak bade ka tuh emak deui. Ngede aing nyeri hate deui deuh. Nyeri dek hate teh da iku budak dikit-dikit eta indungna nu kurang ajar hayang teh cek jurig teh sakieu. Inget kan lalampahan anu geus kaliwat ini ambak cai ingin dieu. Mati maut. Lain maut kapan indung geus lah engke we bapak jeung nyari tadi wah. Oh ini teh. Macul bapak. Kanu angkang dunungan desok di belah
tangkal kuning jeung katapang si horeng datang mun lamih tepat-tepat mangejai sok inggis kekeringan Wan, Heuy, Cewek, itu Ya, bukan Kang, dia. eta. Deki pelakan naon teh euy. nyata Kang eta arek melakna namanya biasa sugan. Hah? Kang, nyata boga adek diaseukeun ya boga bini kalapa. Banyak kalapa di pelak di sawah. Kang, bener kalapa togena ngeunah cenah. Toge kalapa. Belego. Naon akang bener Bini pelak naon? bini kalapangan hiji-hijina rek di pelak di sawah. Kang, akang rek melak naon? Hah? Rek melak naon? Dek teh ieu teh numutkeun ti pertanian mah dek teh di sawah ieu teh euy. Di PPL. Heeh. Kayak gitu naon? Kudu melak eta cenah rambutan di sawah cece. Rambutan. Oh ulah di parean eta kudu di rambutan jeung lengkeng. Nya, Sebab ieu mah tanah teh anu teu langka kakenaan cai. nya bener. Da ieu carana won. Ya. Carana nya urang supaya ieu sawah Nya, kacayan wae kumaha euy urang hubungannya ka laut. ka laut. Manya hubungan ka laut aya akang. Laut urang tahu. Ah, namun gitu ya ka laut, ya tahu ka laut. Aduh ampun ceng aing lain wan kieu. Naon Kang? Ke soal maju nya. Nya, bener, Oke Kang. urang teruskeun urang dongeng heula sakedeung. Sok ngobrol. Salsere Kang, salsere. Heeh. Nya teh kudu penting eta ngobrol mah atuh. Ayo gadung kawung nih. Sung kawung, bawa bakoan. Ku buuk sia. Lain Akang, Akang. Aing tadi bawa itu bako bungkul da itu teh. Heeh. Aing teh bawa bako tampang, bako taung hideung teh ya. Aing teh salah nyokot. Aing tahu. Sugan teh bako tampang. Ari tahu. Aing teh ti kotok garing. Aduh. Salah Kang, pengen mun disebut teh paham. Aduh ampun sia saya. Bako tampang mah itu dah pamidangan. Lain dek teh bete memang ini teh nyeri teh teh. Menawan, jadi hate. Jadi ate teh soal anak euy. Gitu mah Kang. Soal anak nu bari ngalengis teh. Anu pada teh ya. Oh aduh. Geus gede. Mus gede oh si neneng teh. Mun hayang panggil di mana enak Kang? Oh di ditu di imah. Imah. Tadi bahasa Selain kayak itu nyampur teh pan keur sare budak teh. Benyitakan teh. Oh. Aing kan eta anu heuda bener aya nu sukuna gede sabeula budak teh tanyin. Ada budak manehna. Budak si Aka Kang. Panggil tadi ge bahasa abdi ka itu teh suka Kang nya balapan. Teu saha teu jelema lain teu buku tukang hareupna gitu. Anak dewek. Nya. Atau ngahina. Ini mah cuma bukti dan kenyataan gitu kan. Yang di tempat-tempat sukuna gede sabeula. Duitnya 3 botol, duitnya 3 botol sih. Hah? Cuma 3 uhurna kan. Aduh ampun teh. Ah bener. Lain nyeri hatena teh kieu wan euy. Nya. Cik budak teh eta bapak cenah. Nya. Iya cenah bapak teh gaduh ibu deui cenah. Ai ibu. Heuh sedih teh nya. Ya kan aing nyeri eta budaknya merang Oh, teh kakang. nah daun ngadadak atuh Ya. ku nyeri-nyeri na hate ngadak-ngadak ceuli nepi ka ngucur teh aing. Kakang. Lain eta celik muncul cokan atau menik itu eta tenaga air. Lain atuh da euy cek kumaha tadina teh. Nya. Di ubaran ka itu, di ubaran ka dieu ceuli dewek teh ngucur teh ngucur. Ya. Heuh da geus kieu jadina tapi keun bae. Keun we. Lain euy. Naon. Soalna kieu nya. Kumak. Tetangga maneh nu belah wetan teh pan aya Jawa teh Jawa Jawa. anu boga pamajikan ka urang dieu. Oh sastro. Sastro. Ya, Apan Kang Sastro teh boga anak tere. Nya. Anak tere teh si siapa ngaran teh? Eno. Eno. Bener si Eno. Alah, Kang. Yo, Kang. Tah aing mana? Kang. Aing nanyakeun ka Hariwang tadi, aing udah ka Kang sunatan kan?
Naon? Budak akang nu tadi itu geus sunatan teh. Pokoknya budak awewe di sunatan. Dan di sunatan naon-naon ya awewe. Keun naon-naon we di sunatan mah ceulina. Budak awewe di sunatan ceulina dikurut. Nya. Aduh. Sunatan budak awewe ku doser. Aduh, ampun nih si Ewon. Oh, maaf ya Kang lah. Nah, anak Kang Sastro nya. Nya bener Kang. Malahan tadi ngaliwat euy. Nya. Kang Sastro. Nah, panggil gitu. Panggil. Anu kada bujurna teh ya. Oh, Ayo Kang tak Sastro. penyo di bujurna tuh. Lain Kang Sastro nya. Nya. Calana anu hareup teh rada gede, teu ngarti naon tah. Iya. Sastro. Heeh. Burut teh. Susah Kang. Enakeun kadegenya. Heeh. Gini, eta Jawa dasar Jawa teh. Jawa. Jawa. Nyebut lain nyebut anak reuai, anak roai. Heeh. Jawa mah ampun Yang aing. nyemut lembing teh Terus Molokotono. nyebut tembing Molokotono. Nya, dapat tuna keneh gitu. Jawa. Lain turing tuh. Pon. Tuh. Kena manuk, TK yang kena manuk, kena manuk. Saha? Sastro. Sastro. Kasih Kastro. Lain hiji mangsanya manehna teh keur ngurus manuk. Nya, kayak gitu. Jetrekane kaluhurnya bari samping dipurili-purili kaluhur. Nya. Baru kana dikolor baru teu eling udang es. Eta teh Sastro. geus tunyung ya ta. Mungkin dipulilitkeun dan jadi dua manuk nanti di anak pun. Manuk atas hiji manuk bawah Luhur hiji. hiji di anak hiji. Kita mengerangkeun. Nyerahkeun sastra ampun aing. Terus bukan kan? Itu. Nya. Gue Ewon mau geus mabuk. Bau Mereka era sebab naon cing. Daek teh geus ngaheureuyan anak mah. Ya noh teh nih. Akang eranya. Dipolototan dari teh. Montong ngaheureuyan anak aing goblok cenah. Nah, dioblok, Oh, dioblok. cek sastra. Demi Allah aing. Ngoroyan anak aing goblok. Oh, udah gitu gerbek eta urang ngaheureuyanna. Kan? Sok calukan, bodoh. Trok. Trok. Nah eta Ngaing. ngoaing walah sia si ngewoy sia kadieu sia kadieu aduh aing ngewoy. pan maneh teh ngaran si ngewoy kadieu sia sing deukeut ngewoy aduh ngaing teh sono Buat ewol kita trok. nya ampura we ngaing teu bisa eta ge atuh sia teh nah muni kitu ka urang aduh ieu teh sono nya kieu we aing urang teh Aing di mana wae trok aya teh trok heubeul teh panggil trok. Nya urang teh. Trok kumaha teh trok teh jeung saha di dieu cing trok. iya Trok. iya ngomongna urang kumaha ieu teh ngedep bae jiga kereta api maneh Ulang gancang teuing, ngoy. Nya. laun gitu Launnya lah. Aing teu aya abdi mah nya. kek woy kek lah jauh ieu ku sono nya Nya sono. nah beungeut jadi caran dieu kieu eta kumaha ieu teh kitu asa teu ngunah kieu Kokoloteun. kokoloteun oh nya atuh aya ubarna kokoloteun mah alah nyokot teh cakang jeruk katanya Ubar kokoloteun. ubar kokoloteun teh cokot cakang jeruk Nya. tah cokot cakang jeruk teh babari woy Jeruk Bali, Pak. jeruk balik tanya terus saya dipeset tah dipenceng Ku peso. hah Ku peso. aku mata maneh gitu. Ya aku peso maneh teh. Nanti aja dibuka gitu tehnya. Nyapa teh tak nyere. Tah aku maneh teh tojoskeun ka dinya. Nyeun lobangan gitu tah ngerodaan. Cakang gitu. jeruk teh. Cakang jeruk teh. Nya. Itu dijieun rodaan. Nya. Gusur ku maneh ke jadi bubudakeun maneh tah. Ah, si Atro mana eta teh jadi budak. Como on eta teh Kokoan bebenyit eta teh kokoloteun eta na ubarna kokoloteun. Sampeyan budakeun. Nya yuk ngomong-ngomong urang yuk cangking untuk ngunah. Pak Sastro, punten. Lah iya sa. Abdi teh ya cepot. Lah sing ngepot teh. Sing ngepot. Si Emut Cuma kene. engke urang-urang ge asa inget yuk. Si sing ngepot. si cepot. Lah geus we lah sing ngepot teh nya manehnya. Kan, Ke bahasa ayeuna maneh lumpatan sia. Untuk ngeunah kasih keno ngudak. Eta bantunya. Punten teh Pak Sastro. Untuk punten urang teh rada sebel we. Nyuwun. Cuma Boboheun ka keno. sate. Itu pot cepot. Sing anu bener. Oh, entuk ketang Pak Sastro eta mah banyak we. Ente urang ge nyaho woy, nyaho woy. Pak Sastro emut kene henteu waktu eta ninggal manuk teh nyetrekan manuk. Oh mana anu eta man patato itu manuk jadi dua. Urang ngambek kamu ini. Enggak usah dibledok urang eta. Dibledok sing ku batu. Kok pas ngaburahol teh. Boy entok tarik teh. Ngambura oh.
ulah bebeca kasih eta. Bebeca kasih ngepot urang teh geuleuh. Nya ngomong eta teh. Nah, mane meureun eta keun rahasia meureun. Tah ayeuna mah kieu nya. Cumon, nah aya naon maneh? Di sebagai RT nya. Sebagai RT di kampung anu teh abdi teh terus diangkat RT. Cumon nya cenah aya beca bener aya beca. Jadi abdi teh pangnang heureyan teh pan aya lalaki mah wajar kudu boga pamajikan. Cak teh. Nya lalaki. Nya tuh bener pisan yo, bener pisan pikiranna nak koyo. Nah, abdi teh bade ngahajang teh dongkap ka itu. Saat teh. Abdi teh. Maneh. Oh iya teh maneh ngomong ka saya. Mun ka salira pasastro. Oh, itu bisa sia boy. Ente dibecaan boy. Ento atau bener boy. Tuh tremeng. Jangan boy. Itu aya 5 kali ngebedakeun matara terus sekali-kali acan. Jadi nanti ini teh aya maksud gitu. Nah, aya maksud ya. Ya sakantenana bari ngadongeng di sawah ya. Oh, tak asik wis santai wae bane. Mane geus nginum macan. Geus nginum macan. Iya, tak aya cerita Ya blak-blakan nya Kang. Oh, ayeuna mah kudu blak-blakan, blak nakar blak nang gitu lah nya. Budaknya karat. Cuman gitu. Ora ieu budaknya jadi kiyuknya. Jadi kumaha ngepot teh? Iya, apaan abdi teh ditinggalkeun pae. Iya ku pamajikan pangnyeri. Oh, jadi pamajikan mana teh ngajarikeun. nyeri naonna ta? Betul naon. Coba eta kumaha nyeri tanah kumaha eta? Nganyerikeun manehna teh. Heuh harita teh. Cuma teh rono naon eta rono? Rono teh melendung beutungna. Oh, ngasup ngangin gitu. Ngasup ngangin pacarkeun teh. Cuma maksana gitu. Lain ngasup ngangin apaan awewe jeung salaki mah kitu nya. Oh, awewe jeung lalakina gitu. Awewe jeung lalaki sare. Cuma hasilna tina sare teh beutungna teh melendung. Eta tiasa kitu nya. Tiasa kitu. Eta mah eta upamina urang molor gitu teh tiasa kitu nya. Cuma upamina molor teh teh kumaha? Jadi ting naon anu dilakukeun mah nya pang-pangna jadi kitu teh. Tah ngan teu sah eta teh lain ku kuring gitu reuneuhna teh. Ku caha eta? Ku dukun. Eta dukun gelok meureun. Ah, dukun Pakawara tangga ruksa. Eta teh aning dukun eta teh anu dibawa ke polisi teh. Saha ngaranna? Leuh sia teh Satik. Ngewon ngaranna. ajan gitu. Oh nya. Ajan. Ewa. Apaan geus eta teh ngaringkuk di polisi. Oh, si ngajan. Singa ajak lain ngajan, ajan. Cuma maksud ngabdi kayak gitu ngan aing teu bisa pok ngaran ngajan gitu. Nya mah keceletot lah sautik. Ayeuna teh Cuma pan ngeringkuk di polisi. Cuma Tah ngeringkuk di polisi tah ayeuna teh abdi teh nya budak teh nanyakeun, abdi budak hiji pan. maneh teh Semun maneh aing. cuma ya boy aing urang Boleh ngomong jeung Jawa. Nya ampur awe nya tah. Aing geus kitu teh kumaha tah? Jadi abdi teh nya budak teh tadi isuk-isuk nanyakeun. Oh, jadi teh kieu meureunnya maksudna ngepot teh. Ngepot teh bukan Cepot. cuma maksud ngabdi teh gitu. Jadi ngepot teh ya buka awewean gitu. Buka awewean teh buka anakan gitu. Anak nata awewena gitu. Cuma jadi kumaha nya yo. Bingung. Kumaha tah? Ieu teh si Cepot Cuma boga anak nate awewe. Cuma Hiji. Jadi si Cepot teh anakan gitu. Cuma gitu. Ih, imah duanana belelegu. Jadi kumaha? Kieu nini kuring teh boga anak. Cuma Anak nanti incuan. Incuan. nah, nginceuna teh awewe gitu. Jadi anakan deui. Jadi aing ngelieur sarua. Jadi cumoon kumaha apa eta nya di riosna teh si kaleme epotna gitu tah. Blak-blakan. Kieu. Cumoon. Jadi budak awewe, budak abdi, nanyakeun isuk-isuk cenah bapak. Iraha atuh rek boga emak deui nu nyaah ka bapak, tah nyeri hate abdi teh. Oh, jandetna teh nyelengit gitu. Nyelengit. Eta biasa kitu nya ku gitu. budaknya. Aduh. Cak, teraskeun nyeriosna teh kumaha? Jadi Kumaha cing? Ya reos nu. jadi ai ngobrol di sawah kieu mah kirang Abdul gitu. Nah nya ieu mah kieu we nah ya engke urangna yuk ngobrol jeung si ngewon. Iya, Nah, tang ayeuna mengujang itu teh ngagarap itu we lah. Sakudu yo. Wan atuh saya rek nganggeuskeun itu paculeunya Oh, mah. sama pasuna gitu. Iya. Kade Kang, sing jiga atuh kade pimituhaeun mah sing itu aja. Kade Kang ulah ngira Tenang. Itu mah pasuna tah. Tong neubuh dorana tah tong neubuh pacula tah nu komplit atuna. Ieu aing ku koren ku pacul. Kukor atuh. Wasepan matul mah. Aya macul pasupan. Ya kon yuk. Kang.
Naon, Tro? Tempoknya itu si ngepotnya. Naon eta macul pelayak-pelayak gitu. Lain eta teh karunya watir eta teh. Wati kumaha? Kieu sanya nama teh Mantro si apa Mang Sastronya? Cumuun. Eta teh manehna teh jadi nyeta teh tinggal gawe gitu. Nya, eta ngomongkeun nges teh. Ya kapake kumitoha. Cumuun eta maco jigawe nya tenagana gede tapi aya kecerukna si ADR gitu. Ah, nyeta. Aduh. Tinggal yang dahar heula berita mah. Tro, kieu geura teh nya. Eta teh Maksudna nya maksudna kumaha? Won, tehnya. Kumaha teh? Won, tehnya. Won. Sing maneh maksudna akrab jeung Sastro. Cuma onnya, zamane mah pancopatan era urang. era cinta Kang, ieu cenah mere. Sugan teh mere rokok sabungkus di jelona teh. Diga rok cangkang pitra nya, di jelona teh gaang. Adol, nipu eta teh. Sisik we dua siki. Nah, eta urang teu resep nate kasihnya Ah, teh kitu. bodoh. Nya ambo bodoh, tah ieu teh naon ieu teh maksud. Ieu, geus ngajual seeng 3. Seeng? Seeng. Nya anu hiji eueuh daunan seeng na teh dijual. Manehna teh Nya ngajual boboko eueuh sokoan. Boboko buntung. pokok butungna. Teh Kang, eta Kang jualan kitu jang naon? Kieu cenah won. Ieu keur bakal urang di jalan we duit urang teh hayang ka awewe anak pasastro blak-blakan teh. Hayangeun bogoheun ka anak anyun. Jadi hayang kasih ngeno. Nya hayang kasih nginum nginum ngeno. Hayangeun. Kasih ngeno. Nya. Kayak ulah ieu, dek nanya ieu won. Nya kitu kumaha? Lah eta manehna ayeuna ngadudak-dudak kitu teh baheulana jeung pamajikanana teh kumaha eta teh. Kieu mimitina pangna jadi papisahan jadi pasea. Cuman. Mana teh meuli martabak gitu. Ayo meuli martabak sagebleg gitu. Cuman. Ayo si cepot beuna dagang muang sia tahu orang akana. Cuman meureunan eta martabak sameter teh dileg-leg meurun nya. Nya ku sorangan jadi amekeun kitu martabak genep teh dua huapkeun. Beda baurna beuki barangakan teh masih jurig dah. Nah, gila. Baurna teh kitu, Pon. Terus na teh kumaha? Tah biak martabak teh nya merukana di golodog teh martabak padahal tawar baju budak seseuheun teh di dahar. Janten eta teh sosohan teh dimakan. Kan di kumanehna kekesen mukana di Iya, Won, siuna teh, Won. Iya, Nah, kade iya we. budakna teh kitu wae apanya musmunnya diintip-intip teh. Musmun nutur si kena. Nya teh. Saya kan tak ieu paur ayeuna manehna teh meureun asa ieu pageu tempo itu maju lagi bari luak deui kan. Nya yang ditaksir ku Kenon. Erapok teh. Pok, Karunya trobikeun we. untuk biasa. Tanggung jawab. Tanggung jawab ngewon tanggung jawab pasti kan urang teh bapana. Nya tuh. Nya oke ba urang teh bapana bapak tere. Nya itu Tapi peku ewonnya. nya benar. Gerak. Urang teh bapana tere. Nya Urang nya bener urang apa terena bener. An mana? Heuh sastrona. Heeh, kitu mane Babaliut teh ngomong teh. Lain Bapak Liut. Eta teh Keno teh anak sastro. Cumun. Sastro Bapak Tere. Jadi Cumun. Keno teh ka sastro teh Bapak Tere. Bapak Tani. Nya pan urang teh tani nya woy. Nya bener. Geus kitu teh woy iki. Nya. Teu ngeunana teh. Ukur mah manehna teh geus jelema sangsara. Nya. Tapi dengan awoy teh ngomong. Nya, Nepi ka karunya. seuseheun ge dilegek. Dilag-lag. Eta teu ngeuna. Nya, karunya. Kayang urang teh si Eno teh lina naon ya. Ya. Geus digedekeun ku urang. Ya, Tro. Amun dibikeun edan mah. Tah eta siuna teh. Nya, garepos. Nya, basaina ge urang teh kieu nya. Tah si Eno teh ngomong. Nya. Nah cenah bapak mah kitu, cenah Nya. kitu nya. Nya. Mus-mus cenah datang si Jai ditolak. Terus si Jai teh nyaho maneh. Jai Jai. anu bureuteu Guru teh anu jiga telebung. jika telebuk. Apan ditaros. Nya. Jai maneh teh pegawean naon pan Nya. kitu kitu kolot mah. Nya. Naon jawabna cing ngalah buaya cenah. Nya. Apan anak urang ditas dilebok buaya meureun kena. Jeung bangsa tongko sama dia. Sate. Jai. Paingan urang teu mikeun teh. Tong bangsat naon cik? Naon tah? Bangsat pigaweun. Eta teh. Nya alus. Tong. Tapi alus oge. Alus bangsat pigaweun batu urang Jai mah. Tapi ka urangna henteu naon pelit we manehna. Hebat atuh tah mah. Tah basaina datang deui si Iing. Si Iing. Iin. Eta mah. Urang gangastana. Cumun. Sentiong ketang. Mana ayeuna geus pindah kitu. Iya. Pindah paing ada meureunna basaina imah kontrakanana kan diusir teh. Nya diusir. Aku urang ditolak tetep ku pagaweanana. Bayar 5 tahun. Ayeuna mah kieu pewon. Nya. Ya geus budak teh karunya lah. Nya. Sing ngepot teh. Ya urang teh sabenerna mah henteu sreg. Tapi urang teh ieu pertentangan wae ye. Apa urang boga masih kene boga mitoa. Nya. Mane nyaho sing aki-akina eta. Aki-akina nu di mang urang naon Eta disebut teh. Aki naon teh ngaranna teh? Lah aki Sajai.
Aki sarjana teh Iya, tak bener. mito anak urang. Eta teh. Tak urang teh minum kasehat cuman teh. Wah pan urang nak teu ngeunah. Nya. Kunaon sagalana dihalangan, sagalana dihalangan, meureun maneh nu hayang teh. Nya bener. Pada urang teh teu hayang euy ngan sautik hayangna kasingena teh. Anu balik, Tro. Nya gitu aya surser sautik. Ieu ulah cecok gitu. Ah, dek di beja-beja, dek di korankeun jak urang rana. Ulah gitu wan. Tro hayang ka anjing keno. Sautik. Anu bener. Bogo. Sastro ka keno bogo. Sautik. Da urang ge bogo. Sarua ngomong. Sarua. Aing teh sutik boga minantu maneh. Tegangnya leutik Aing mah kieu we wan. Nya Nya kalinya tuh si ngepotnya. Nya ragap. Ah, nya urang bung papasean jeung mitoha urang bung. Ragap hate sorangan rek urang atuh. Nya eta ese urang deui ngaragapna ge. Nama kieu we. Nya Hewan tuh bawangnya si ngepotna. sing ngepot. Heeh, kami toha urang. Kesiaki. Tak eta. Kesiaki maneh. Mana? Ke bapak maneh Sastro. Mitoha lain bapana urang, mitoha anak urang gitu. Eta teh metua. Nya heeh. Mertua. Tak eta. Nya bener. Tak ini masuk pek mana badami urang mah geus moal pipeueun lah. Jadi bener percaya we ka dieu. Geus kumaha ngewon we lah. Kembang ngewon. Ngewon naon Tro lah. Ngewon. Calukan eta geus kitu digawena halus itu becak. Nya. Kang. Aduh, beres Kang lah. Aduh, si Akang. Kari persena Kang ieu lah. Dua cenah euy. Lain kieu ditanyakeun. Cek Sastro teh cenah jadi ka Akang teh satuju we cenah tadi bogoso teh cenah manehna teh ka kenoh teh. Ayeuna mah jadi masrahkeun ka Akang dari kitu bae. Anjir aing. Tapi aya pamenta. Naon we? Lain menta sepeda mini da. Tapi Lain menta naon, lain menta roda kampret lain. menta naon eta? Tapi menta didatangan ka bapana Sastro. Bapana sastra kumaha? Si Aki. Lain bapana tuh leugung mitohana meureun. Nya mitohana bener mitohana poho deui. Naon sih ngaranna? Saha cik? Sarjai. Eta teh Sarjai ngaranna. mitohana Sastro. Urang tepungan anu Kang, kagok kayu lah. Siap Kang lah. Urang hirup masih tangtu sing uningan nakana waktu ulah tepukunya aku sangkang hirup tebeku ulah tepukunya aku sangkang hirup tebeku sangkang sanajan itulah tali belakopo sanajan dikunta ganti moal poho ka anjeunna moal poho ka anjeunna junjunan rayu-rarung kadean
lain ku kuliah. Allahu Akbar. Kemana api padudan teh? Duh. Si Nyai nyi. Kemana di sini jebinya? Duh. Ya, penuh nyeri. Ampun cing, ini betul nyeri. Kemana si Nyai nyi? Kak, iya di dapur. Kemana hari indung sia nyi? Menuju ke Serang. Duh, jeung bapana. Nya, Jeung salakina si Sastro. nya. Nya pamancetan kan ieu penuh nya ini pincok jadi deui ya kitu. Sok be dia. Sok tanya tak ni tan bela dieu. Tongong. Aduh, tak tong ulah cari teuing atuh nyi kaos ini kakolot Sok abah nanang kana sakedik. dah nangkara kieu pangurudkeun kira sok tongongna ku cangang kadu mujeuhna geus kolot mah Serius kusakan kado atau abah ku ieu tah ku artos kira sok 50-an aya teu? lain kanoh kieu ieu nya aing teh ari bapa Teresia sok ngahalangan wae kana maksud jeung tujuan maneh teh kumaha teh sugan aya saeutik bejaan aki Kieu aki salesna mah abdi teh beuni asa naon kitu asa beung sasongeteun berkait tu bet ka dieu nu datang ti ditu ti dieu lalaki teh seolah-olah ditolak jadi abdi teh rasa boga curiga kitu ka bapa nu sabelah teh lain aki teh rada sapuh kana hate teh basa datang si Akep anak Mang Dasri teh ini Akep mana? Akep anak Mang Dasri kapan kusi datang ngeherian sia Oh anu ti jelekor? heueuh ta eta man anu bumina deukeut wa uken ditu teh rada cop kasih tapi Bapak Teresia si Sastro jiga teh meuni ti doakeun ka unggal jelema ieu teh naon anu jadi sabab Dukanya seolah-olah dihahalang wae abdi aki. Astagfirullahaladzim. Jadi saha pijedoan abdi nu kira-kira naon sapu sareng sapagodos. Kenoh ngaran sia teh nyanyi. Keno modal. Ke belah wetan no wetan jadi urang wetan maneh teh jodoh ceh euy. Kasaha atuh? Teuing saha-sahana mah. Saha teh nyi? Punten Tamu ini punten nah sedang nu gelo nyi punten 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 nu gelo akas. punten punten terus dia ngomong kitu ewon muncung punten kitu cicing kang ngeri aki-aki teh ieu eta aki-aki seni eta baratona akang mah teu wawuh aki-aki ieu atuh eta runtuk saat di luar teh nyibu kapan teh nyi sok akang kang kita beresan gelas beresan lalanan pan ieu teh bulan puasa Nya ada katingalina mah saum aki teh tapi ini katingali siang wengi eueuh teh lirena. Hari aki mah ari soal ibadah ka pangeran matara kaliwat nyi punten nuhun cing buka buru-buru eta nu punten gelo ieu pantot teh halang teh meneh ku duh ne teh Mangga terus kalemet. aduh ih geuning aya tamu sumuhun ki aduh damangnya haturan berjeng tepangnya ki mujeunna cu aki damang mujeunna jang meujeunna aya kapungkur mah teh damang aki teh ari eta saha gigireun teh ieu nah ieu kang satu kang arep atuh sing bae nyerakeun era ini ieu teh mitohana pas sastra teh ya kang sok akang belak-belakang ieu kang geus parewot kieu nya euy lewat sok teh kapoe ieu mah dina bali sawah gitu ngomongkeun dewek teu teh jang teh sanes aki loba parena gitu teh kalaran jang puasa teu ngeureueuh we aki oh syukur borodek disuguhan ku aki nya ngeureueuh ngopi adi mah gitu jelema musyrik kafir nu sadar kitu boleh dan ngeureueuh we adi bake kena puasa mah dipajang ari ujang puasa teu puasa leket adi mah kena puasa mah tuh dipaju wae atuh teh mah lain nanyakeun ka sia eta nu hiji deui kang atuh akang atuh mah nya atuh tuh ngeureueuh we abdi maki sok syukur atuh
Nye cai ieu cenah ai ujang teh sangaran teh. Abdi. Nya. Nah, nu katalah mah adi mah biasa we adi mah. Mang Ewon teh ya. Wah, Ewon. Oh, Aki geus ieu kapan. cai. Ya, ai aki mah pan puasa keneh. Kadang cai sok. Nah, gelas teh kosong teh mah eueuh teh apa gelas teh. Gelas naon gitu. Si nyai. Teh anakna gelas teh kohok teh mending. Gelas kosong dibikeun tobat teuing Bade aing mah. cik teh bade ciherang. Hah? Cik teh ciherang. Cigentur we kadang. Gelas teuing. Gua nanyakeun. Ewon untung reueu. Anya teh kamu ke Ciasap Ciherang. Terus naon teh? Lami. Ciatul sekalian nya. Sok nyi eta nepangkeun ka tamu anya. Nepangkeun. Ieu teh putuki Pun incu teh jang. Isrud. Aduh. Bardagnya. Sanes isrud keno. Nu eta teh kenoh. Keno. Keno ngaranna teh jang. Bager mana naon teh ki budak teh? Oh, Kang nepangkeun Kang. Daman kan. saya. Aduh. Aduh. Ewon aing ciwit, ewon aing ciwit. Gitu teh Kang. Ser. Nyaon ieu ngadon bobogohan hareupeun aing. Kang atuh di sopan atuh lah kabita lah. Pake kasopanan teh pake. Teh misalkan jawab Kang nya. Enak ieu maksud jeung tujuan maneh datang ka dieu ewon jeung ieu sangaran ieu hiji teh. Cepot teh. Cepot. Oh, cepot putra Bapak Semar ti balik ditu teh. Gitu teh ya. Di Karang Tumaritis. Damang tuang Ramajang. Sae. Bentes atuh. Sae. Torek eta kita. Teu aya yang teu aya korek api di dieu. Lainna eta nya sanes torek eta. Rada teu ngupi eta aki teh rada tormek gitu. Kaki nyebut bodrek. Sanes bodek aki kirang dangu. Udah geus kolot mah kieu biasana jangkelan maksud jeung tujuanna datang ka dieu tirek naon ieu. Kieu ki sarasa banyak Kang wakilan wae Kang. Anu wakil ka si lain. Kieu sarasa banyak ki. Abdi atas namina pun cepot. Teu sarimit emah nunggal gitu. Ari maksud jeung tujuanna datang ka dieu dek naon? Maksudna teh kieu ki karesan manawi teh aya cegahing Gusti nu Maha Suci wireh dina dinten ieu Minggu jam sabaraha teh nah ero jadi gawe pae Paingan bau bangke eta we loji modal di gugubu. manawi ada lowongan gitu tuang putu gitu ya si Akang teh aya maksud bade miharap gitu manawi gitu Ka awewe nyebut aya lowongan. semua nak kedah kumaha tuh Mandan injo aing mah ku kejo. manawi teh cara saha we gitu sugan aya nu teh acan anu manyerer gitu Kelanan aing nu boga maksudna teh si Ujang atawa ieu nu hiji deui. iya si Akang mas atau Akang Punya hoan anjing era kita tadi oge pake ku si lain atuh. ku Akang ya geuleuh aya sake Akang geuleuh kaki kieu Ongkoh tadi sanggup ngomongna ari sia teh kumaha. heuh eta mah hoream supaya geuleuh kaki kieu teh lah sa ku Akang kieu nya nah kieu nya Ari salurasna mah kieu. tah kitu anter Jadi abdi teh bade milileuheungkeun ka tuang putra. tong bari papupunakan aki atuh Ewon ngomong anak karep aing. Tong siri yang sopan saeutik sopan. Aki ge boga harga diri gitu. nya sok Boga harga diri aki moal dijual 10 juta. bener Jadi perlu kurang silih ajenan, silih asah, silih asuh, silih sopan, silih santunan teh jeung saha lintang teh jeung papada urang deui. sumuhun itu Kang sumuhun Kang Nuhun kieu. tong bari ngopi atuh era Naon teh ongkoh puasa si Ujang teh tapi cecelebekan kumaha teh. penyakit mah teu make saban bulan puasa jadina teh mah Hilap ge ada punten abdi teh. nya hilang sebab tilu eta Ewon aing era deui. tong ada boleh dah Kang boson atuh era Kang harus ka dieu tah Aduh. Jalanan maksud jeung tujuanna si Ujang teh dek milileuheungkeun incu aki. mun Jadi kieu jang ieu dengekeun nya. sok Kang jawab atuh Muhun kieu. tah itu Jadi aki teh heulaanan ayeuna teu perlu aki papaseaan jeung minantu sabab aki teh boga minantu ngaranna teh Sastro.
Taleres. Setiap-tiap si nyai dek boga salaki teh di halangan wae. Ieu penyakitna teh paingan hayangeun Kang kade Kang. Sok Lain sugan gitu tah. Menang beja ti saha we soal si sastra minantu aki teh jiga nu teh satuju si nyai dek boga salaki kaditu kadieu kaditu kadieu. Susah sugan ujang apa geus ngadongeng jeung si sastra geus panggih acan. Abdi bae kinu atos teh kieu adi mah Kang urang cicing akang cicingnya akang cicing akang Caritakeun ku si lain. cicing atuh tong mantuan akang tuh cicing. Cicing. Ngopi tapi ulah dibeakeun tau pilihan akang giahannya keun ke tos pidato ngopi gitu. Ki Euy sakuan ku aing samare. keduakeun itu keduakeunnya. Kang bakona rawol tah bakona tah rawol. Kayak entong nyokot bako aki jang. Duakeun ki. Kieu salah namanya abdi teh parantos tepang sareng ieu Mas Sastro. Di mana papanggih teh jang? Ditu karsa ninga eta teh tuang putra teh rasa pernah kekat kukut manuk juri goluk beug dikukut kepada nama teh Sastro. Da kitu si eta mah. Rajin. Kadang-kadang manuk batur ge dipaok Nya ku si Sastro. nya dijual teh teman-teman dihakan atah manukna teh. Lain jang pikasirieuna teh minantu aki si Sastro. Kumaha teh Ku aki teh dititah dagang hui ka kota. kumaha teh ki Dagang hui anu didagangkeun hui anu ditawarkeunana hoe. Biraku dek payu gerapek pikirku ujang. Eta jawaban Teu bisa nyebut hui teh hoe. Teu teh payu-payu. Teu payu yang ampun teh kan eta si Sastro tah. Duh, eta ngerakeun pisan. Jadi kumaha gerentesna ka maneh ngomongna Ieu sabenerna mah hon cenah ai urang teh da Jawa nya. Urang teh pokokna mah cenah kitu tamun Jawa mah kitu bogoh ka keno kitu. Astagfirullahaladzim. Eta wajar kitu cenah kita. Paingan si nyai unggah sare di kamar tengah peuting garaya mukakeun pantok. Namun teu kaburu digebah masih Sastro ku aki. Lah lawan di pajarkeun teh cenahnya ka anak bisi dicocoreungit anak bisi gede eta anak geus gede. Kade eta kade Ayeuna jang lamun aya maksud jeung tujuan si ujangnya ayeuna jang. Kang atuh kaharep kanginya belak-belakan kanginya. Bener-bener si ujang teh rek milileuheungkeun anak aki. Pok tuh. Kitu teh sok sanajan bari jeung hirup hureut pakeun pusat bahan di keuragap teu aya. Abdi teh hoyong we milileuheungkeun kitu ka tuang putu. Heuh syukur jang ayeuna aki mah hiji kolot teh dibenerkeun ngahalang-halang si bawana ngadu-ngadu. Jadina pertikahan oge urang kaum mawaka wani nikahkeun tanpa cinta jenisna jeung jenisnya jadi kudu pada suka Bandung Majalaya. Beus teh maki atuh beus teh mah Bandung Majalaya mah. Heueuh kumaha sia we teh. Tah ina dek nanyakeun ka si nyai nyi kana kadila nanyi. Abdi aki. Kumaha kira-kirana jawaban maneh daek lamun dikawinkeun ka ieu tah budak ieu cepot ngaranna. Kang di abdi tegedah ditaros deui abdi teh aki. Heueuh syukur ari geus kitu angan. Beres Kang. Jadi aing percaya ka maneh won. Ulah kira-kira tuh. Virus. Syukur euy. Beres Kang. Ijem batu aling ke lah, lebih mantap. Kelanan jang. Ujang geus apa rukun kawinna jang? Jawab. Wewona tuh pangjawabkeun. Ku akang mun kitu kuring nu bogohna kade. Maneh hayang atuh. Heueuh kapan ieu teh join jeung si laing dewek nu kawinna si laing nu sarena. Oh gitu. Heeh. Jadi uring ngajawab entong. Sia ku si laing jawab rukun kawin sabariji. Oh. Apa? Rukun kawin aki kumaha teh masa teh ki? Jadi aki teh dek nanyakeun heula bisa macakeun syahadat. Tiasa. Syukur. Tiasa. Ayeuna rukun kawin apa? Naon hiji-hiji jeung sabaraha hiji rukun kawin? Rukun kawin teh kira-kirana aya 5. Hiji Syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 bunga haji lamun kawasa di jalanna. Haji eta mah lain rukun kawin, rukun Islam belagu. Aduh, eta mah kabina-bina teuing. Aduh. Dengekeun rukun kawin manu hiji iman ka Allah, kadua iman rukun iman sama iman atuh. Sarua gelo jeung sia. Eta aki rukun kawin atau rukun kawin teh? Rukun kawin. Rukun kawin. Nya.
hiji panganten lalaki, Nah. 2 panganten awewe, Terus 3 saksi, bener 4 wali, Nya. 5 ijab kabul, Tah. 6 duit, 7 7 hidangan, 8 dahar heula 8 dahar masih awe tawa 10 mawa ka imah kita masih awe syukur yang ya jadi yakin kinya ya tapi lamun geus aya persetujuan nanti kolot-kolotna jadi aki teh dek kompromi heula ada mi aja ayo sini nih kemana sini nih nyata pan geus kejer baheula oge oh bahasa lu kabentar gelap teh ya ning haritanya palingannya nini sia teh keur ngangon meri ka peninahnapeun kalapa ka bentar guludug palingan bentar guludug yang eta bentar guludug nini sia baheula teh jeger ka bentar guludug Nya. huluna panggih ti Pangandaran aduh suku panggih ti Banten nya bener ayo kabina-bina teuing eta gelap Gini ngarusak Allah eta ceulina panggih ti Jakarta daek medu lain bohong teh jang aduh gila teh duh tuh kumaha tah ampun teuing bemo panggih di kebon kalapa kejana kapal udara ki dibungkus di ditu jadi jig-jig kerinya nah cak balik ya aduh ampun teuing jang heuh syukur atuh ari aya maksud jeung tujuan kitu mah jadi ayeuna kulantaran burik nyajahnya aki dek naon kitu teh dek wudu heula da ngeureuyeuh ngalaksanakeun kana 5 waktu era geus kolot aki teh jang aki sok salat aki rek salat heula bisi rek salat heula ujang teh naon apa teh salat ai salat isya sabaraha rakaat Isa heeh Isa mah 2 rakaat 2 rakaat Muhun. belegu ka bina-bina aki sabaraha rakaat 7 rakaat loba teuing ape halus manaon Abdi sumeja pamitan junjungan jangan